Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda mamanawian bahan katampi ieu dina judul Dendam Kabawa Pati karangan simkuring nyalira manawi mamanawian layak didangukeun. Hapunten seueur lepatna simkuring nuju diajar ku bakat reueus kanu kesenian Sunda nyaeta dongeng favorit kanu dongeng teh janten terinspirasi hoyong nya ngadongeng nya kitu curat coret ngarang nyarira simkuring punten sekali deui nu kasuhun ka para saehu para senior anu tos langkung ti parayun hapunten abdi ku bakat reueus kanu seni Sunda dongeng janten diajar gitu mamanawian tiasa ieu karangan simkuring dina judul Dendam Kabawa Pati. Mangga urang kawitan subatos teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga mitra baraya saudara dulur-dulur saalam dunya. Mangga manco. Dina judulna teh Dendam Kabawa Pati bagian kaopat. Mangga manco. Kocapkeun anu geus sawala di masjid geus bubaran geus meunang kaputusan bahwa isukan rek dijorag ku Bah Juma LNS Bah Juma RT Juma ka padumukanana Bah Murka da apaleun da dedengkot lah istilahna mah Ki Juma teh Brah marurang sararea masing-masing tapi RT mah teu kebat mulang nganterkeun heula bari jeung hayang ningali nyineng sih kumaha kaayaanna ayeuna. Geus kitu tuluy we barurang nu sejen Jang Juma, Jang RT ten Abah heula. Nyaha yuk Bah, yuk. Bari ningali si Nyai kumaha ayeuna kaayaanana. Alhamdulillah hari pangawakanana mah jag sehat. Atuh ayo Bah, yuk. Rao we atuh duaan sejen barubar masing-masing ka imahna. Duaan mah si Abah jeung RT Juma majuk juga imahna Bah Dodo. Teu kakocapkeun di jalanna anjog ka imah Bah Dodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temal nu di jero nyaeta mah ijah. Sok we Bah da teu dikunci henteu. Rotrak atuh haranyat arasu. Geuningan jeung Jang RT. Muhun mah. Abdi hoyong bari ningal we si Nyai kumaha kaayaanana ayeuna. Berkah ujang pangawakanna mah sehat, eueuh nanaon, eueuh kurang, eueuh naon. Sehat ngan batinna we kaciri ku emak. Eukeun bae wayahna, mana si Nyaina? Korojo. Nyai. Iya RT yang nepungan cenah.
tetalang ke mitra kurudu keluar ti kamarna ai pawon mah nya bilih anu teu ieu bilih nu teu uningan nya pawon gitu nya kan di kamar. Pak RT, damang Pak RT. Sehat Nyai, sebalikna Nyai kumaha ayeuna kaayaan Nyi? Alhamdulillah Pak RT ari raga mah sehat. Heungan anger we. Surulung atuh cimata teu bisa katahan da ari batin mah teu bisa dibobodo nya mitranya. Oh geus cing sabar geus we. Geus moal loba panjang nanya. Geus we sok cing teger loba ngadoa we menta ka Allah keun isukan ku RT heuh ku kuring rek dijorag ka padumukanana anu geus ngalakukeun teh. Nuhun pisan Pak RT sadaajana. Abdi hapunten terus ngarerepot ka sadayana warga. Tuh eta mah da kewajiban atuh. Mitra teu panjang lebar RT cuma pamitan. Daongkohan geus rada peuting gitu kana pukul 10-ha. Rona ge geus malah cing geus bararijil, geus araraya. Keun we da aya nanaon mah Rona pan aya bah. Bisi aya naon-naon mah. Ieu we naon teh? Takol kohkol. Ujang RT nuhun pisan ujang anu bela euy karasa pisan ku Abah. Nya Jang RT nuhun pisan mah oge geus ditulungan sagalana. Ujang RT mah kawajiban pan atuh kuring teh ku sararea lain dititah jadi RT meureun RT teh kudu nanggung jawab bos sehatna, bos cageurna, bos salametna warga. Geus moal panjang lebar geus bisi peuting-ting karunya bisi nyileuk pamajikan ngadagoan da titah kuring ulah wakapeureum lamun kuring can balik mah bisi aya naon-naon. Maklum mari boga budak leutik mah. Nya Jang RT heuh atuh dik didoakeun jeung salamet di jalanna. Yeuh arek mawa naon atuh kopta opieun jang di imah pada ngaririm ku tatangga. Entong keun we. Kege sakedeung deui Rona aya nu ka dieu. Mitra Jut we pamitan uluk salam pamitan Pak RT Juma Temula. Kocapkeun Sebah Dodo, Maijah jeung Nyinengsi. Geus Nyai ayeuna mah tong loba pikiran, urang pasrah kanu Maha Kawasa. Da manusia mah ukur bisa ngarancana. Da angging Allah nu anger anu bisa mastikeun mah izin ridho Allah mah moal ayana naon. Da ieu ge geus takdir urang khususna ka Nyai. Umumna nya komo we lah Abah oge sidik pan bapana. Nya Nyai geus we tong ditepikiran teuing. Matak baluas kanu hate. Keun we cing teger. Anguran oge urang pasrah we ka Allah Subhanahu wa taala. Mohon emakeun abdi ge da neugeur-neugeur maneh mah wioskeun we da nu atos mah atos. Untung abdi ge masih keneh di pasihan Yuswa teu sampekeun ka paragat nyawa. Tah kitu alus pamadegan teh Nyai. Bah Dodo nyarita ka anakna.
nya abdi ge alhamdulillah tos we abdi mah pasrah we daripada diemutan wae dari tos kumaha dari tos diemutan wae mah kaemutan keun we urang pasrah. Heueuh, aya geus kitu sok we geura peureum geus beuting ayeuna teh. Ulah loba pipikiran ting, ulah loba ting di pikiran, keun we, keun bae. Cia leos atuh henteu ieu nya ka kalamarna we kitulah. Abdi mah asa karagok bilih lepat gitu. Antara ngon jeung pawon tah bilih gitu bilih ka kalamar gitu nya masing-masing. Si Abah Dodo jeung Ma Ija bus ka kamarna nyeneng sih bus malahan mah di pantoan ayeuna mah kamar nyeneng sih teh asalna mah reregan unggul tapi eta nu jadi saksi baju ngagantung we aya dina palang dada jadi kumaha-kumaha da arek dijadikeun bukti ku RT mana nyakal ada rawodeh barang teu neuna sekitar pukul 10 leuwih lah jam 11 gitu nya pukul geus sirona geus kalaluar geus saraya genepan malahan mah geus barijil tanghi cenah bari jeung cingkaletrok tong sarare teuing cenah kitu mitra cenah kitu abi masa teu kaalaman ngarona kitu mah abi mah budak baheula kolot ayeuna teu kaalaman ngarona mah mun ngaranna mah euy ketang mitra tak cag urang simpen heula caritanya lalakon keluarga si Abah Dodo saparakanca keluarga ini saparakanca urang caritakeun anu urang balikan heula ka tukang di tos kajadian mundur saeutik nyaritakeun anu tos merkosa cing bararetekna teh ngajugjug ka lamping Gunung Aseupan haruha hareho duanana cing bararetek teu kungsi lila anjog ka tempatanana ka padumukanana dina sedong lain guha sedong jadi lamun kahujanan teu hujan lamun panas teu kapanasan rada nyerang kedong da gunung batu kitu nya mitra carita nama kitu dina dongeng teh ieu teh aya duaan di padumukaheun di tempat eta teh nyaeta anak buah keneh anak heubaladna sugan teh naon we cing bararetek cing bublog teh baruk teh Abah jeung Tompel pel aya naon pel Nya pel aya naon pel tembal baturna pek teh baturna eta teh si Minta jeung si Asmita si Mita nya eueuh heuy eueuna naon ngan balap lumpat jeung si Abah eleh si Abah heuy maka jeung eleh sia ku aing ubuhan we aing leuleus tuur eleh sorte lamun keur cangker mah moal moal eleh kudu eleh lumpat
Mitra mijun salasah api-api padahal tos ngalakukeun lampah teu uning. Kelak. Nasihat teh di baju geuningan tompel. Pok Bahmur kasih tompel. Anu dua mah lolohok we teh nyaho mimitina. Alah abah poho tinggalin di ditu da ku bakat nikmat ting atuh lejat gurih-gurih nyoy atuh parawan teh sanajan tilas oge jadi raos bah aduh poho bah hampura Babangok sia. Bisa ieu mah. Geus teu bisa dianaokeun si laing mah. Kumaha ieu teh bakal balukarna bakal pibahayaeun ieu teh eta teh baju teh. Mangka aya tandaan, aya ciri. Mitra si Abah murka amek ku kataledoran si tompel. Da cuel baju. Da rusuh nalikeun kolor gepan bari lumpat. hampura tupah kudu kumaha uing ayeuna Emal si tompel. Lieur aing. Cik aya kayaknya eueuh. Aya bah. Liwat tuh jeung belum hayam cengehgar. Kadeukeun. Dewek hayang dahar lapar Mantongnya tuh sia mah tompel pelakung. atuh bah ada lapar saurua Mitra sor we. Liwat teh dibikeun diasrongkeun ku si minta ka Bahmur ngaso heula mitra. Urang teraskeun deui mitra. Dikon liwatna lah. Kedewok alas anu piring seng. Tah sia sesana tompel. Kerakna. Are bae kenapa pangabeuki bah kadieu menta atuh aya menambah seutik Si wata waing dibere jangjangna jeung cekerna. Tah tungir we huluna. aduh bah bae tamah wedangeuna mah Cing calaleuha ke mitra. Bangun nu paronyoho da lapar atuh. Tos lumpat tos ngalakukeun teu uning terus lalumpat diganu salumpat lampet teh atuh eueuh aturan. Geus bareres saru daraharna teh. Geus bareres daharna teh plenyun udud nyenget udud si Bahmur teh. Udud keretek geus aya waktu harita. Jadi henteu daun kawung tangkal kawungna geus areuweuh kari tangkal awi. Suruput bare surut udud. Geus kieu ayeuna mah sia. Ku aing dibere kesempatan maneh cokot eta baju kumaha maneh carana jig init jeung si minta init ka ditu. Teang ayeuna ulah diengkekeun deui. Lamun diengkekeun deui bahaya ulah diisuk pagetokeun deui. Ayeuna init mumpung karek jam-jaman. Aya meureunana mitra kira-kira pukul 8 mah sareureuk budak.
Nyatu kela abi di baju heula bah wing narek di baju heula bah Tuh, pakai tuh. Ayo baju. Bere minta. Man omat sia, kudu benang baju itu. nya bah siap bah nuhun bah geus ngahampura kuring mere kesempatan hirup Oh sia. gaplok pokoknya bari ditampiling mitra nyebut heueut aduh nari abah ongkoh ngahampura nata bibi nampiling Aing ngambek keneh ke sia teh sebenarnya mah. Ubuhan aing buka kahutangan budi ku sia. Jadi aing lea boga rasa aya boga kahutangan budi duka tah. Kahutangan budi naon nama? Budi pekerti budi naon. Kayak orang bahas kapayuna. Atuh mitra kencling nu duaan teh marangkat tarurun mudun arek nuju ka lembur Cinangka nyaeta ka imah na Abah Dodo anu aya Nyinengsi nya bumi na nyeuh imah na Nyinengsi ka Abah Dodo corelat geus bariasa lumpat dinu parawek milampe lumpat boh leumpang boh lumpat ge geus aralus we geus bariasa dinu poek duaan si Tompel jeung si Minta reg gue di pengkolan kela euy ulah waka ayeuna beurang keneh ok si Tompel kumaha kawe kuring mah arek iraha-iraha oge nu penting mah hasil atuh kitu ari kitu mah ken kela daguan heula sakedeung udud heula we di dieu ting palalenyun heula udud mitra tekung silila geus rada rine geus rada reupreupah geus rada sepi mun sepi teh amanya tapi sorakoh kol mah aya beuki kadenge aya geus aya tapi can reang kawas geus peuting kira-kira pukul 10 meureunna geus kitu maraju deui maranehna teh laleumpang deui ngadeuketan cingkuliweud anger sarua cingkuliweud ngadeuketan imah Abah Dodo maneh cicing di dieu keun kuring nu kaditu tuh itu imahna teh tuh itu pokona mah nu ieu we panghareupna ti dieu tah eta bisi aya jelema nu ieu nganyahoankeun kuring si laing bertindak lamun teu mah cicing we ke dewek buru-buru deui balik deui ka dieu ka maneh atuh Kang siap lah siap sok dewek kuring di dieu ngadaguan rada ieu pan ka tangan kanan Mbah Murka si Tompel teh saluhureun mun pangkat mah saluhureun si Tompel saluhureun si Minta si Tompel teh keteyep atuh reg eureun da aya rona tiluan ngadeuketan imah Bah Dodo tanghi bah tong pereumting bah sok keun abah mah da galinga ieu si Nyai pokna teh di jero cing laliun tekung silila gek diburuan daya babangkuan di hareupeun ten si Abah teh paranti dihanapeun tangkal jamu
aya babangkuan ge. Bah, ngiring calik heula di dieu bah. Oke, sok, aya kaje kariuk pandinya. Ngaropi atuh. Wah, bah da moal alami, ieu we ngareurekeun heula tos di belah wetan ngontrol. Oh, atuh apa rek goler deui we. Ya sok ke bah. Mitra atuh kitu mah geus kitu keteyep weh caritakeun si Tompel ngeteyep tuluy ngintip kana bilik red ka luhur red ka hanah katingali baju teh ngait baju manehna teh nyampai keneh napalang ngait napalang dada dina paku malahan mah candi kitu candi kieu di kumah jadi naon da ameh jadi saksi jadi bukti ameh leuwih kuat geus kitu geus sidik geus cindak aya baju unur-unuran si Tompel teh unur-unuran ngajauhan eta Imah Badodo nyampeurkeun deui ka si Minta tak aya baju teh euy kan dihareup aya rona tiluan bah tiluan mah lah gampang kuing dilayanan kumaha tuh ayeuna pilambaheun cek si Minta ye we ayeuna mah lah maneh pancing eta rona sanggan fokus ka maneh kajeun kuring anu asup ka jero imah kajeun kuring anu kuring nu nyokot baju heuh atuh ari kitu mah kira yeuna ayeuna ge lah yuk majeunna kodengkang atuh duanana teh ngadeuketan Imah Badodo nyoren bedog hiji ewang sarua rona ge nyoren bedog malahan mah si Minta mah bedogna ge panjang moal jiga pedang tapi bedog ngadeuketan Imah Badodo geus anjau ka Imah Badodo tapi si Minta wungkul woi Rona eta euy eta Rona saha maneh tanya teuing lah ka dieu aya kawarani teu ngarona teh urang gelut jeung dewek aya jelema kitu geuning ceuk si etos ceuk si otoy aya mitra si otoy di dieu geuning kabawaan awan nya euy jelema teh ti mana jelema anar kieu teh mah Udin buka Kang euy digana mah nu gelo teuing nu mah nya nu gelonya ceuk Surya sok wani mah ka dieu lah maraju barang ijen jeung dewek atuh mitra atau asa diledek rona tiluan ditangtang ku saurang cung jeleng atuh rona teh wah si Minta kawas nu heueuh mesat bedog serepet diputer-puter bari unur-unuran diputer-puter teh itu ge rona nganya maresat bedog kokol cul bedog bisa ieu ku tuluy atuh bari jeung ngaangangkeun ka Imah Badodo unur-unuran teh ari si Tompel nyokel bilik beset malahan mah lain nyokel
dipeset pedo ku bedo bilik imah Bahdodo teh. Da sidik disangka Bahdodo mah nanaon daya rona di luar gitunya aya urus tak resek utak eutik. Tapi aya nu gogorowokan. Buati geus tuluy peureum we Bahdodo mah mitra kacaritakeun nama. Beset weh bilik teh dan tapara plus geus abus garwek baju dan tapara plus deui beretek kabur kita oi pok si tompel kabur kabur oka bari unur-unuran beretek gajleng beretek lompat nuturkeun kana eta sora sora si tompel da geus hasil jelema teh hideung hanteu nya pok si otoy oi ongkoh ngabar bedog jiga nu rek tarung tapi tempo di sing hareupan ngadon cing bararetek kumaha asal lieur ieu teh mitra maijah ngadenge cing garareneng hudang biji hudang ngageuingkeun ka si abah itu asayan cing garareneng jeung cing bararetek tadi teh di luar bisi si Nyai kumaonam teang aduh mitra korejat si abah teh nyokot bedaug nu ngagantung di kamar geus ieu da nya sadia gitu aya boga muka klotrak panto samemeh arek muka panto ningali bilik bolong jebol ningali kanu baju anu ngagantung dina palang dada geus eueuh di dia kalieu Rona din udin toy kalieu mitra ari pek teh geuningan sasaran teh geus eueuh jang barang bukti teh geus eueuh pas arasup ka jero imah eta Rona mitra hapunten waktosna kabujeng seep jageula urang tuna ieu carios dendam ka bawapati bagian kaopat hapunten nu kasuhun rada pabaliut rada balelo jujur sim kuring diajar pisan ka cida teu aya guru otodidak hapunten pisan diajar gitu ku bakat reueus ku bakat sering ku bakat mineng dina cepil abi teh kanu dongeng we Mang Barna Mang Jaya Mang Dina Mang Ian pokona mah dongeng sasaha ge didangukeun ku sim kuring teh jadi terinspirasi sakitu wae nu kasuhun nya nu ku abdi disangakeun hapunten nu kasuhun kasadayana mitra baraya dulur salam dunya saudara sadayana hapunten sakitu adalah cekap dongeng sim kuring cag enjing urang teraskeun deui dina bagian nu kalima dina judul dendam ka bawapati karangan sim kuring tong hilap di subscribe sareng di like di komen sok komen di antos komena kakirangan kalapatan abdi ku abdi janten bahan evaluasi sim kuring pribadi supados tiasa langkung rapih atau napi majeng gitu nya tong hilap di subscribe like komen Bandung Sunda Bandung Kidul channel Sunda Bandung Kidul Kang Ukur
Sakitu isim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.